Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Murakali sadayana kumaha kaayaan dinten ayeuna? Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna patepang sareng ibu urang diajar bahasa Sunda. Hayu urang kawitan. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna, urang masih diajar di tema 4 nyaeta tema rupa-rupa pakasaban. Aya oge tujuan pangajaranana kanggo dinten ayeuna nyaeta siswa bisa mikawanoh rupa-rupa babasan. Dina omongan sapopoe hidup tangtu remen ngadenge kekecapan anu beda hartina. Contona, kena-kena geus beunghar meni gede hulu. Tah, kecap gede hulu teh lain hartina huluna atawa sirahna gede. Da maksud nama sombong atawa angkuh. Tah, nu kawas kitu eta teh disebutna babasan. Dina basa Sunda jumlah babasan aya rebuna. Tah ayeuna hayu urang titenan supados hidup oge apal nu kumaha wae conto babasan. Babasan nyaeta sawatara susunan kecap nu hartina teu sarua jeung harti sawajarna. Jadi hartina teh henteu siga nu harti sawajarna dina kecapna. Ayeuna ieu aya conto-conto babasan. Anu kahiji aya anu disebut elmu ajug. Elmu ajug teh hartina nyaeta mapatahan batur hal anu kusorangan mah henteu dipigawe. Jadi ilmu ajug itu artinya hanya bisa memberitahu kepada orang lain tapi oleh dia sendiri tidak dapat dikerjakan. Jadi hanya bisa menasihati saja tapi dianya sendiri tidak bisa mengerjakannya. Eta anu disebut ilmu ajug. Teras contoh babasan anu kadua aya nu disebut asak sasar. Asak sasar teh hartina nyaeta boga titimbangan dipikeran heula memeh digawe hiji perkara. Jadi asak sasar itu artinya memiliki pertimbangan, ya, dipikirkan terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sesuatu hal. Nah, ieu contohna para pamimpin teh kudu asak sasarnya dina mutuskeun hiji perkara. Jadi seorang pemimpin harus punya sikap asak sasar di dalam memutuskan suatu perkara, harus memiliki pertimbangan, memikirkan terlebih dahulu sebelum dia mengerjakan sesuatu. Teras, contoh babasan anu katilu nyaeta aya anu disebut handap asor. Tah, handap asor teh nyaeta sabalikna tina sombong. Nah, tadi aya dina kalimat pertama aya kecap gede hulu nya. Tah, gede hulu teh artina sombong, lain huluna anu gede, bukan kepalanya yang besar tapi artinya yaitu sombong atau angkuh. Tah, ieu kabalikanana tina sombong atau angkuh teh aya handap asor ya. Jadi sabalikna tidak tina sombong, henteu gumede, henteu sombong, someah ya. Tas anu kaopat aya contoh babasan anu disebut ateul biwir.
Atil bibir itu bukan berarti bibirnya gatel ya, tapi artina nyaeta hayang ngomong wae atau ngomongkeun wae. Jadi dia itu gemar membicarakan sesuatu ya. Resepnya itu bicara terus. Seperti itu ya. Terus anu terakhir aya contoh babasan anu disebut babalik pikir. Nah, babalik pikir teh artina nyaeta insaf, tobat ya, taubat. Balik tina jalan salah ka jalan nu bener. Nah, jadi kembali lagi dari kesalahan menjadi dia menuju jalan yang benar ya. Insaf atau taubat. Nah, eta sakit wae contoh-contoh babasanana ku hideup mangga diapalkeun naon wae contoh babasan teh nya ya anu dicontohkeun nembe 5 mangga ke ku hideup pilarian deui naon wae contoh babasan anu sanesna. Murangkali sadayana sakitu wae pangajaran kanggo bahasa Sunda dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku ibu sareng naon anu tos ku hidep disimak hidep tiasa ngartos sadayana. Penghilap kanggo pancena oge dikerjakeun. Hatur nuhun kana perhatosanana ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.